Saurang lalaki di Sukabumi dipayahan ku sobat lalakina lantaran memaksakan hubungan sejenis. Korban ditusuk dina beheng 2 kali. Wilajeng enjing pamirsa, uih deui sareng abdi Feliciana Salsabila dina program Warta Ciaciu. Polisi nyarios yen palaku eta namina Adi gaduh elmu bela diri. Sahingga anjeunna ngalawan sareng nyiksa beheng cece nalika anjeunna ditingkapikeun hubungan sajenis. Polda Sukabumi nangkap palaku nalika kabur dina kasus pembunuhan cece di Desa Citepus, Kacamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Palaku ditahan ku polisi 3 jam saanggeus kajadian. Poe Sabtu kaping 4 sasih Mei 2024. Aya 2 peso dipake ku tersangka pikeun maehan korban. Peso nu kahiji dibawa ku korban pikeun ngancem tersangka pikeun ngalakukan hubungan sejenis. Lajeng peso kadua yen dipake pikeun maehan korban nu anjeunna nyandak di dapur. Nalika anjeunna nampik pangajak korban pikeun hubungan sajenis, tersangka teras nyobain sareng hasil nangkep peso anu aya dina pandangan korban. Teras ditusuk kena beheng korban. Tapi waktu rek tusuk deui, peso murak sakaligus korban oge ambruk. Teu sugeumah, tersangka tuluy lumpat ka dapur rek nyokot peso deui. Tuluy digabruk deui kana beheng cece. Sanggeus eta, Adi balik deui peso ka dapur. Polisi nyatakan tersangka kesel sabab ngarasa teu pernah ngelakukan paparan anu teu sopan. Tapi tersangka kapaksa ngahina ku korban sarta diancam ku peso anu dibawa ku korban. Sakitu wae warta Ciaciu ti abdi Felicia jeung segenap kru nu tanggung jawab ngahapunten deui kana kalepatan. Tepang deui di Warta Ciaciu. Salajengna, selamat melanjutkan kegiatan aranjeunna. Hatur nuhun.